Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Al-ayah wa a'lamu bil-murad. Fakaifa maka takumaha idza ji'na di mana-mana ngadatangkeun kami ma'ahu Gusti Allah min kulli ummatin di setiap umat bisyahidin kalawan anu nyaksian yashhadu alaiha bi amaliha wa huwa nabiyuha. Engke kumaha tingkahna jalma-jalma kafir dina nalika kami ngadatangkeun ka setiap umat kana nyaksian kaeta umat tegasna didatangkeun nabina. Setiap umat dikumpulkeun ken ieu datang ke nabi kumaha ti heula kaayaanana kumaha simak ka nabina engke ya erek kumaha engke kumaha ketakna kumaha ngomongna wajibna bika ala haula syahida wajibna jeung ngadatangkeun kami aku Gusti Allah bika kajen wahai Muhammad ala haulai ka itu jalma kabeh syahidan kana jadi saksi. Oke, terakhir kanjeng Nabi Muhammad jadi saksi ka sakabeh umat. Jadi saksi ka sakabeh umat. Nah kanjeng Nabi mah ka sakabeh umat diutus nanti. Dan ketika kanjeng Nabi Adam datang ka poe di saksian. Nah geuning kanjeng Nabi jadi saksi di saksian ka umat-umat di heula. Sebab apa nyaho di bejaan di Al-Quran diceritakan umat-umat anu teh heula. Disaksian ieu kieu an ribu da jalma kafir moal bisa ngelak deui. Yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihil ardh. Ya wadu marut saha alladzina jalma-jalma kafaru anu kafir alladzina wa sawjum pada wilayah pada maksiat alladzina rasul ka rasul law tusawwa law antusawa lamun mah yang disawakeun bihim ka alladzina mamalahu bumi hayang lama tuh geus bae tanah kabeh dayang tuloban mislah. Ya makan tanah teh aya dijadikeun jelema sawah teh. Nya dijadikeun kenteng sawah teh. Jadi batas sawah teh. Itu. Cenah geuning ieu jadi kami. Mun kami teh mun tanah teh tong jadi kami. Sarua kabeh kenteng kabeh. Tabasa kabeh. Meureun moal kieu. Tadi itu mihaulihi kama fi ayatin ukhra. Jadi banget napake terjadi ke dina poe kiamat. Eta jalma-jalma kafir teh mani padahal pun kami teh ulah jadi jelema. Geus betani siga kenteng meureun moal kieu. Aya pun kafir ya tadi pun tuturoba. Jalma-jalma kafir ke ngomong hayang teh kami teh biasa tanah biasa. Kalau dijadikeun jelema meureun moal papanggih jeung karayeu. Jalma-jalma kafir. Wala yaktumuna Allaha haditha. Wala yaktumuna jeung teu nyebutkeun kafir kabeh Allah ka Gusti Allah haditha kana carita amma amilu di waktu akhir ama amilu amatina perkara amilu ngalakukeun di jalma kafir kana maka nyebutkeun itunya teu bisa melak teu bisa alasan teu bisa ngeles baheula kitu baheula wonten nanti itunya tapi wayang wa fi waqtin akhar yaktumuna wa yaquluna wallahi rabbana ma kunna musyrikin. Kadang aya eta teh
eta nabi-nabi sehingga teu bisa disebutkeun deui direct disebutkeun bae anggur we kauninga Gusti aya catatan tapi aya we ngomongna teh ya maka tadi akhirat kamu mantu musyrik kamu iman di seperti jamaah anu boga sahaja kalau kena di akhirat kudu bungah di akhirat itu di dunia susah baik di dunia susah baik nyata susah baik banyak di dunia orang sakit di akhirat mah usahakeun sina bungah ulah boga rasa jakal siga jalma-jalma kafir ulah boga rasa jakal ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara ya ayyuhalladzina hayalin jalma-jalma amanu iman ila dinna ulah bukan deket aja kabeh as-sholata ulah sholat alin kabeh wa antum bari alin kabeh sukaro keur taleler nasyarab tina inuman ari keur teler ulah sholat dan sababan nuzulha sholat jamaah fi hari sukri sabab asbab nuzulna ayat teh ari ta keur memeh diharamkeun inuman teh nya baheula teh diharapkeun teh minuman teh datang waktu sholat ngaraco zaman teler teh aja mun teler sholat ngaraco maka turun ayat teh ya ayyuhalladzina amanu taqrabus sholata wa antum sukara ulah rek sholat lamun ke sedekeuh ai sholat mah anggur datang waktu kan anggar wajib walaupun kan jamaah anu teler sedangkan ulah sholat namun teker teler maka ulah teler itu kan seetik dia larang teler itu berarti boleh mah para sahabat teh ahli teler kabeh teh mana kali teh hatta ta'lamu ma taquluna hatta ta'lamu datang ka apa larangan kabeh maka perkara taquluna mengucap larangan kabeh di atasku kemarin waras datang ka waras dina telerna istiqat di bumi alam yang bermakna wala junuban illa amiri sabili wala junuban jeung urang baliana junub lamun keur junub ulah salat katanya ulah salat keur junub teh itu illa abiri sabilin kecuali ngaliwat eta likin musafirina etanya kecuali lamun ngaliwat kumpul ulah rek dekat kana salat berarti asup kan tempat salat oge ulah kecuali ngan saupun ngaliwat kumpul anu junub teh ya maka aing ngaliwat mah kajeun ti panto kidul ka panto kaler atau ti panto kulon ka panto wetan itu asal tong eureun ke junub ngaliwat ka masjid nah eta kajeun ngaliwat ngan ulah ngarandeug ulah ngarandeug ngaliwat pakajeun nu hen kajeun ngaliwat ka masjid ngan ulah ngarandeug ai maluran mah ya mah dari cocokannya tabok ulah cicing kudu ditandian maripuh ulah cicing temenan cicing itu komo lamun sieun murah jadi cicing mah ulah
ai kaliwat mah kajeun syaratna lamun muhed ulah sieun cerah. Lamun aman mah kajeun kaliwat kumpul cicing mau jangan enak alamnya jangan aya nama lagi sakalolot ila abiri sabilin hatta tasiu datang ke aradus ya no junub gitunya lamun geus adus nya geus adus nya kajeun sehingga ai kewajiban salat tetep datang lamun junub teu meunang salat maka lamun rek salat kudu adus heula gitu kudu adus heula. Wakila al-muradu an-nahyu an kirlani mawadi sholat al-masajid disebutkan eta teh panyaram tina dukan deukeut kana tempat sholat terusna ka masjid kecuali lewat min deui muksin tanpa ngarandeg tanpa eueuh. Jadi nu dimaksud di dieu wala junuban ila abiri sabilin teh terusna lain panyaram kana sholat bagus kukuh mal sah sholat kauge panyaram kana dukat deket kana tempat sholat jadana kamas masjid ulah asup ka masjid kecuali ngan saupun liwat suci yang dianggap nanti. Wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minal ghaib wa in kuntum jeung di mana-mana bukti aranjeun kabeh tamardo itu ai maradon gering anu gering teh anti air teu meunang teu meunang kacayan aw ala safarin atawa keur aya di perjalanan terus junub boga hadas teu nya rek salat aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw jaa tawalatang sahadun sasaini minkum tiaranjeun kabeh minal ghaiti tina ngising intinya tina tempat ngising tegasna boga hadas leutik lamun boga hadas gede boga hadas leutik situasi kondisi kegering nu teu meunang ka caian atawa keur aya di perjalanan anu hese cai tadi nujud atawa auja'adu mingat minal ghaib atawa boga hadas leutik gara-gara ngising atau gara-gara gara-gara itu aula mastunun nisa atawa tas pantal jeung awewe teh batal jeung mutuna teh nya palam tajil terus teu manggihan aranjeun kabeh maan kana cai yang suci pikeun salat sabada di teangan kali tu kali sabada ditaliti ternyata eueuh salat teh mat aya mamu mangka sok teu tayamum aranjeun kabeh iksidu pada dukhul waktu geura neja aranjeun kabeh sabada asup waktu sholidan beriman kana taneuh anu suci teu nya anu suci adina mazhab Syafi'i mah ulama setuju nisabeh pantal kulit antara laki jeung wewe gitu. Namun dina wanitnya Abbasin wa aljima jeung Ibnu Abbas mah eta nu dimaksud alama setuju nisabeh teh tasjima katanya. Sehingga pantal kulit laki jeung wewe teu batal. Erek sholat yang susuci sedangkan boga hadas kudu susuci heula syarat kesal sholat kudu suci dina hadas aya nyucikeun hadas kudu ku cai ari caina atawa aya cai tapi teu bisa make cai da gering teh atawa cai na aya di luar imah aya di luar imah aya mau tidak mau
orang teu bisa make cai we. Nya geus tinggal aya. Karena kumaha famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ma'amil faqwain minhu. Maka sok ayamu. Karena musab beungeut jeung musab walaupun junub teu gulingan beda taneuh. Anggap bae eta ayamu mah diusap beungeut jeung gulingan. Termasuk lamun tayamum badalan anggos lil udwi, jadi gaganti tina ngumbah anggota anu teu bisa kakumbah. Misalna reheut ngeuraheut dina hinjung suku teu nya teu meunang kacayan sedengkeun kan aya wudu dicayan. Ieu kumaha ieu teu bisa kacayan, bisa diganti ku tayamum. Lamun wudu teh wudu ulah sajen mah biasa. Palebah ngumbah nu eta diganti ku tayamum. Tayamum mah teh lain musab lain suku, angger bae musab jeung musab. Jadi tayamum teh lain jang wudu teh nya. Nya lain jang wudu, jang junub. Junub bisa. Jang awewe anu pegat head erek tamkin. Tamkin teh masyarakat ngajeunkeun ka salaki dikeun dijima kan teu meunang dijima can adus mah. Awewe geus pegat head can mandi, teu meunang dijima. Ngan erek mandi eueuh cai. Kumaha teh tayamum bae. Bau meureun. Can mandi bau disemprot lah. Tahu saya ganti tina ngubah anggota anu di rumah bisa bertanya. Angger rek kumaha bae tayamumna kitu nu diusap mah banget jeung ada tayamum teh. Aya seuri kamari nu berangkat haji teh, nu berangkat haji teh. Lolobana mun teu nyarah aya erek naon karana teh cek dewek mah tayamum geus kali dulu tayamum salat dihormati waktu da malaung betul kana manasik nana teh eta kana jok teh ya api ka kamu masyaallah eta gagak bener poe itu jadi erek diseung-seurikeun bisi neraka ai teh diseung-seurikeun hayang seuri. Tapi ka kamu. Jadi ayah teh ayah ketempok bisa. Babanding ku menghayal. Ketempok bisa. Berbandingkeun. Mana sih Yang sai. Cuah. Kudu ngaji gitu ya, kudu ngaji. dari piring mana sih kita karang anda apa kan? Kita karang mana sih? Mending bos bergum. Ayo di itu sudah nuntunnya, iya. Sakarang bae. Oh nunung. Eta kahade mata ya mun bisa mah kitu mun bisa rek mah kaji teh wayahna kudu kali mulak ka dieu gitu lah. Stop iya. Sababna loba nu kamari oge loba bisa loba jamaah hampir kalau loba anana jamaah anu salila di Mekah can ngalaman salat Jumaah di Masjidil Haram. Ada loba nama kitu we ku tugasna tadi ulah ka masjid bisi capek bisi geuling bisi anu. Salat itu di hotel oke jian di halaman salat itu maksudnya itu. Komo di prak-prakan ibadah. Insyaallah ningali nu tawaf da sigana teh barata tawaf nyosa-nyohan teh. Lamun ningali kana hukum kan mudah-mudahan mah dihampura. Mudah-mudahan mah dihampura. Jeung pinggir
mikir menang lila nungguanana geus aya masalah duit mana beuleuh disadiakeun sadiaan warisan tentunya. Nya lila nungguanana teh. Heman. Takut bener-bener diajikeun heman. Soalnya kesempatan ka Mekah teh palingnya sakali. Palingnya sakali. Jarang lu bisa 2 kali teh munggah haji teh. Oh. Jarang. Jangan. Nah, ini gua nanti boleh 20 tahun lah ya nanti. Ini yang kali cuma Dubai, pada masyarakat gila-gilanya. Maka wayah anak kudu ngaji, hemat. Sebab kasaksian pisan nya kali pula. Hemat, lain kok hemat kita dari kamu menang hajat 2 kali pisan. Eta hemat waktu nungguan. Innallaha kana afuwan ghafura. Innallaha kana kana afuwan itu we lah hari mudah-mudahan dihampura. Kudu aya perkara anu ngajarikeun itu anak mudah-mudahan ngaji. صلوا على